awas ya cekula ya profesor namun tersetruk siapa ada kan ya nyanyawanan masalah gaib gitu benar tambah di Amerika nyaritakan tentang datangnya Dajjal ngadoja geus datang ke mana Dajjal teh geus dibuktikan ku ari tapi kapan Dajjal malain kos gitu Dajjal mama tanah hijingan kongkolak mama tetep aya dua nganu hiji rata aya nu aya Dajjal nu aya di Amerika eta mah kongkolakan aya di tengah hiji tah boh ditanggapi dengan positif ku dunia hanya ulama-ulama anu yang serikeun masyarakat bodoh mah awam oh ieu Dajjal sakti bantaguna jelema nyekel pasir dikiekeun jadi emas nyekel duit logam kiekeun jadi emas nyekel dangdaunan jadi emas sihir di Amerika pohara jasa Masya Allah lain kitu Dajjal anu dicaritakeun Ibnu Soyad teh geus aya di zaman Kangjeng geus aya di zaman Kangjeng anu ku Sayyidina Umar dek dicabok teh diulah sakangjengna cubak cabok sembarangan lamun Ibnu Soyad eta kebenaran eta Dajjal yakulhu lamun memang Ibnu Soyad teh Dajjal maneh moal kuat ngalawan Dajjal sebab Dajjal bakal ditimbulkeun di akhir zaman lamun maneh bunuh eta ka Sayyidina Umar lain Dajjal atuh naon dibunuh dia lain Dajjal andai kata Dajjal moal kuat maneh ngabunuh Dajjal lamun lain Dajjal naon dibunuh cek Sayyidina Umar atuh sumatuan bae atuh geus Dajjal geus aya Ibnu Soyad lurus lari ilah terus kuat engke bakalna aya Dajjalun dan Dajjalan heula ulah waka Dajjal asli bakalna mawa surga jeung neraka lamun nurut kanyana dunia secara mata kasar diasupkeun kana kenikmatan dunia surga lamun teu nurut diragaji ujianan dikampak di akhir zaman teh kos kitu meme Dajjal nu asli dadajalan heula televisi eta dadajalan HP eta dadajalan eta kos kararitu awawe menawarkan diri eta Dajjal eta kos kararitu dunia kuari hayang motor teu kudu make DP asal KTP Dajjal mantap kula kuari keur hiji jeung Dajjal jeung anak-anak Dajjal sesuatu di akhir zaman Masya Allah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak lain-lain populasi na dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang memeh datang Dajjal nu asli ieu lah Dajjal geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan ku ari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia Amerika hayang Cina hayang ku diributkeun limbah-limbah Indonesia tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika, ributnya mak Amerika jeung Cina nuributna tapi di negara urang ataupun urang jadi sasaran sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing urang kuari geus teu boga satelit sementara satelit ieu kan kuari ku asing gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual maka orang itu bisa mengendalikan tentang informasi ketika terjadi peperangan taruhlah orang mau perang Amerika jeung Cina perang tapi orang dijadikan lapangan kapan orang hese keheseanan naon informasi nu saking canggihna melalui satelit-satelit dan kuari geus dikuasai ku asing ketika diserang ku Amerika satelit kan di Amerika masyarakat Indonesia dan karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta Cina-Cina yang ada di Jakarta maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung misalnya informasi gitu kan nya nu ngendalikeun ternyata orang yang disampaikan bom di Rangkas Bitung
Urang kan teu nyaho. Lamun urang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelit tadi encan pulau mana anu eueuh geus puguh timur-timur nang hasil jerih payah bangsa deui kumaha kegagalan memilih presiden hancur. Ieu sing hade ulah lawan urang kuari lamun diperangkeun da sanajan sagagah-gagahna urang melalui satelit nyana atuh urang dioyak aya ku nya ka anu kiriman barang ka anu ternyata horenganan teu nyampe kirim kana atuh kan nyana kuari bagi informasi na emang kumaha teu mah hayang nyaho mah Garut teh lantaran dikuasai informasi teh ku asing. Sabaraha persen keaslianna berita Garut ketika aya sababaraha televisi mendeuk nyoting ka ditu teu meunang lantaran geus dikuasai teu bisa nu asli urang kuari tah deuk sahadu disalahkeun ieu ban lamun lain tukang beca hanya tukang beca nu kurang disalahkeun pan cenah kiai lain presiden tukang beca ngebohong ya satu budak di imah bebeja narik koreng didorong ngobrol ke tukang beca tuntungan baca tukang beca aing datang sia teh narik bagian kudu didorong pembohong kelas kakap sak uneng-eneng nya nama ngabohong bah encan masalah-masalah lain kuari emang kumaha gitu kuari ayana amnesti dengan berbagai informasi urang teh bisa paham oh kieu lain aslina urang hanya dibobodo urang informasi geus loba jasa dari pengusaha yang tidak mau membayar pajak maka dikenakan amnesti. Dengan demikian dengan satu kali dia bayar yang sudah diridhoi diampuni ambo budak wahara jasa Ghafurur Rahim teman ya berarti dia itu dengan sekali lah yes tuh masalah satu. Informasi kedua ini untuk menstabilkan negara urang karena negara urang itu ya ini sekarang udah nol maksudnya defisit sampai 0%. Jadi tilu urang teh nah lamun sampai 5 bahaya iya tidak ada jalan kecuali amnesti ambil pajak-pajak dari pengusaha. 2 bisa paham orang. Yang ketiga sebetulnya pajak itu stabil sebab rakyatlah yang membayar pajak. Udah pernah ada cerita negara bangkrut sebab masyarakat kapan enggak ada semua diwajibkan. Dan begitu-begitu saja berapa triliun lantas untuk apa ini amnesti? Untuk membuat senjata sebab 10 tahun yang akan datang Amerika akan memerangi Indonesia dan kita akan kewalahan senjata. Dengan demikian kita harus membiayai orang yang buat senjata. Paham deui bae kabeh ulun teu paham itu paham ieu paham aya deui alasan berbagai alasan nu jelas nama di karungan duit urang ka mana ngaleungna urang teu meunang nyaho urang kuari hubungan satelit nu nyana endek ngayakeun gerakan naon di Indonesia nu nyana dibeli deui ku urang teu meunang sebab geus dibeli ku nyana endek kumaha coba sakaing ge aing keur ieu nu jadi presidena usia mah kos kitu sih asal dibejaan bae ku aing teu ngarti ih negara urang teh kuduna mah sangat berharisma tapi kan dijeledekan salah memilih presiden seperti itu. Nah, ieu kiamat di ngaranna. Ieu kiamat ieu. Di Indonesia ieu moal kiamat sakedeung deui. Lamun Jakarta kafir, di Tangerang geus aya nu rencana bakalna awewe neuk siap jadi bupati kafir deui bae. Di Serang neuk aya kafir deui baru muncul. Gara-gara kiaina bisa disogok-sogok make galah. Inilah terjadi. Ulah neuleuh ka dieu sia. Suka jeung ke belah di itu sih masuk ke para rantes jasa atuh urang-urang nyana-nyana atuh antepkeun bae nah kita ulah milih awewe bae waduh hanya diumrohkan hanya diberi kendaraan naon artina ieu kiai katitipan ilmu bae geus kos kitu kiamat ka jeung gua tah ciri kiamat teh kos kitu. Diceritakan tentang alamatus saah geus aya kitabna nyaritakeun tentang kisah geus aya cerita anak-anak ieu hadis Kangjeng Nabi tinggal kurang dibacaan hampir alamatus saah geus araraya masyaallah karim
Nah ialah ceritaan tentang para ahli Mekah kafir Quraisy lain sakadar nanyakeun tapi deuk ngahina ka Kangjeng Nabi, dianggap Kangjeng Nabi teh berhubungan langsung jeung Gusti Allah tapi moal nyaeun nya tentang kiamat. Coba pananyakeun ka Pangeran sia Muhammad tentang datangna kiamat. Ku Allah ge tetep dirahasiakeun Muhammad, bejakeun innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Bejakeun aing mah teu perlu urusan kiamat-kiamat na nyanana iman ka sia, iman ka aing, iman ka anjeun, iman ka Al-Qur'anul Karim eta tetep bae bangkawarah terus bae merangan ka Kangjeng Nabi teh. Ku hari informasi geus teu tertutup. Oh, Amerika teh keur meujeuhna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nu teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu balik cara negara urang. Mana negara nu kuat ku ari Arab geus diceklan geus dikaluhan sakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu Saqulat fis samawati wal ardi la yatikum illa baghtah Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha Qul innama 'ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wallahu a'lamu bimuradi. Yas'alunaka bakal pada narakun ya ahli Mekah kain sirah Muhammad ya ahli Mekah tegas ahli Mekah Anisa'ati saking kiamat al-kiamat tegas waktu kiamat ayyana mursa iku kapan mata tegas kapan mursa utawi tekane kiamat kul ngucap sirah Muhammad lahum kadue ahli Mekah Ilafat innama ilmuha pasti bahwa munasa amata takudu kapan tinamu ya sa'ah ilmuha inda rabbiku tetap dalam sanding pangeran insun layu jaliha le orang lama mertelakum hain sayu hira tegasara mertelakum ya orang mertelakum hain sali waqtuha kada waktu nasalamu bimana putela maikut tetap dalam manafi illahu angin sapahwa ya rabbi sakulat abot azumat tegasa agung bisama yasa'ah sakulat abot yasa'ah azumat tegasa agung yasa'ah bisabawati wal ardi dalam sakhe langit lan bumi ala ahlima ingat ahlinya karena samawati wal ardi hauliha kenapa kau yasa'ah layatikum oleh orang yang terkawasan seraka baulah bau tatanamin kaget pajatan tegasa tiba-tiba ya saluna kebakal dakon ya ahli Mekah kabeh kain sirah bahbad ka'anna kahafiyun kaya satu huna sirah iku abad waru mubah
baligul fiswal iya iku kang nekakeun ing dalam soal ngabangetakeun ing dalam soal ana saking sahatta alim ta'amal amal alam ta ngawruhakeun sira Muhammad ing sa'ah kul ngucap sira Muhammad innama ilmuha ing pastina uta ilmu nisa indallah ku tetep daun sanding Allah taki dunia iku ngukuhakeun walakin aktsarun nas tetapi nuaka manusia Allah ya'lamun iku orang nas kabeh anna ilmaha indahu ta'ala ing satuhuna ilmu nisa iku tetep ing dalam sanding Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah. Kanjeng Nabi dakwah ka ahli Mekah nyaritakeun tentang tauhid litahrodah sesembahan ulah ka Uzza Manat Lata tapi ka Allah. Kanjeng Nabi selalu nyaritakeun tentang tauhid. Kanjeng Nabi ngabejakeun tentang urusan dunia jeung akhirat. Kanjeng Nabi nyaritakeun tentang kisah-kisah nu baraheula teu lepas ti dinya tauhid, tazkir, wa'di, wa'id, gitulah tentang Al-Quranul Karim. Tapi kulantaran iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah mah hidayah. Atuh kanjeng ge anu nyampekeun itu diberi hidayah mah teu henteu bae. Tapi di zaman urang ayeuna jauh ka Kangjeng 14 abad anu silam. Ternyata di Indonesia masih mayoritas hidayah nyerusuk kiaina tanpa pamrih aya rajaban dakwah terus di bidah-bidah ge ku Wahabi ku Persib terus baik Muhammadiyah ngabidah-bidah terus baik muludan samulud rajaban sarajab terus baik malah nu diulah-ulahnya terus baik demi syiar. Indonesia berkat terus gigih para kiai na, masya Allah Islam terus nuku indung bapana teu pernah dididik jana teh teu nyahoeun pangeran nu asli sebab neuleuh unggal poe pemandangan di imah ngarongton TV bae indung jeung bapa teh nitahan ngaji henteu nitahan salat henteu sebab nyana ge boga rarasaan meureun mah nya aing nitah ka anak aing henteu. Tapi kan budak loyok sia di ka mana aing di buludan di mana di anu ke isaha ke cepot nyana oh jauh sia geus neureun cepot heuh kos kumaha atuh kos cepot bae tah neureun nyana da isuk buludan ke mana di anu aya saha aya kiai 1 juta umat barang di deuleu neuleus ja neuleus eta mah ja MZ teu pancena MZ geus payah tulangna tah mah terus budak kolotna marah hoi kasih marah siapa balik penting ha muludan di mana aya saha aya kiai Pak sia neuleus kiai nolo kiai sia aya abah emang teh loba emang sia sok rajin-rajin nolo kiai emang kunaon gitu Bah engkena sia hese mendingan cara abah bebas sia lamun lo jeung kiai ieu haram ieu teu meunang ieu haram ieu teu meunang engke sia teu ngeunaheun emang abah mah tilok abah mah beul ahli neraka bau sia jeung ngadawahna aing sia
sambulut budak rajaban terus baik. Masya Allah di urang di mana emang kumaha gitu di mana emang aya kos di Indonesia di Indonesia gitu baik. Iya berkat para wali-wali Allah dakwah datang ke kuari di Mesir sugan cara diurang dia henteu sugan di itu di Suriah cara diurang henteu pokoknya mah negara anu geus berbau-bau duit hese dakwah cara diurang mah terus baik. Masyarakat ya wani nyana teh kukumpulan ngumpulkeun duit hayu urang rajaban tah anu untung mah panitia bae tungtung nama saware cara si eta gitu entah aja teu percaya ke ku masyarakat ai pemasukan diumumkan pengeluaran henteu sebelu si eta tah ieu teh ya berhadapan jeung Kangjeng setiap mukjizat turun sampaikan ningali sosok Kangjengna wajah anu bersinar-binar tapi hidayah teu asup nang tangan mereka Kangjeng Nabi merangan mereka Kangjeng Nabi ngahina ngejek ka Kangjeng Nabi. Masya Allah urang mah anu iman ka Kangjeng Nabi ketika aya orang Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi sia goblok lamun deukeut ka aing pokona ngadu jeung aing urusan eleh menang teu jadi ukuran penting belut bae mah wani anu lagi Indonesia boro-boro urusan eta jihad rebut cewek gelut di Indonesia mah mending mun cenah geulis menyon gelut bae di Indonesia mah tolong urang Indonesia geus puguh jabatan garlut geus puguh limbah garlut oh perebut jabatan teh lain leutik-leutik gelut daun bae dikerahkeun miliaran rupiah perebut jabatan gelut ngaranna ulaning sakelas bupati gubernur presiden sakelas lurah aya nu beak 5 miliar bebeunanganna mah wallahu alam bisawab eta teh man gelut ngaranna nu kos kita gede teuing lah meureunana lurah mah RT masih gelut ribut RT kita kos gitu ribut di urang teh ribut limbah mah geus puguh limbah pabrik golok sing harutet golok eta teh ribut tuh kos kitu ngaran. Masya Allah awewe diributkeun deui bae cewek tuh komo agama di urang di Indonesia teh wawanena gede jasa mana gedena teu puguh permasalahanana dan bom bunuh diri geus aya jegung nyaho jihad nyaho lain atuh cak Habib Umar teh mah jihad itu harus fisabilillah di jalan Allah ieu mah di jalan Tamrin kan Allah karim aja bermunculan eta teh nembongkeun wawanen urang Indonesia awas perhatikan eta teh warning sen hai Kristen jangan macem-macem ulah-ulah ngalawan sia jihad fisabilillah pae ge aing teh sorga kakarak urusan leutik sanggup bunuh diri aing ye urang Indonesia emang kuari lamun tidak bunuh diri emang daekeun daekeun emang kunaon kitu sarusah kabeh daekeun geus lah daripada diimah aing diputuhan bae ku pamajikan dicarekan bae ku pamajikan ditangurutan pamajikan mending bunuh diri aing geus aing pokona mah memeh bom nu asli majong nih ka dieu petasan di Indonesia mah emang kumaha gitu. Masya Allah wawanena lumayan mana kanyahoan wawanena lumayan perang Irak orang Indonesia aya perang Palestina aya orang Indonesia kawin malah di Palestina nanaonan teh si budak lain perang kawin tapi kan geger dunia jih budak milu perang berarti di Palestina kawin deh uyuhan laku teh budak deh kan Suriah orang Indonesia malu Taliban orang Indonesia orang Indonesia mah loba-lobana jadi berarti geus teu kakaper ku indur ku nagara malah loncor lu aja saya Indonesia
baheula we 135 juta kuari geus 190 juta kuari geus 250 juta eta teh anu aktif nyeun KTP ataupun modal sia teh teu boga KTP teu boga KTP teh ambal aya tala 300 juta manusia aya di urang ya Allah loba mantak malah loncar teh kanyawan nyahona orang mah geus katangkep bae jamaah haji rombongan melalui lewat Filipina tertangkap jeuh emang aya nu lewat Filipina gitu geus katangkep urang nyaho bae eta karek nu nyahona doang di posok ketika bangsa Indonesia diliek-liek urang nyeri lamun neuleuh kayaan posok kiai dicekelan huluna di kampak dah beuh kumaha teh bae Ustad dicekelah di raga haji seret dek teh nyeri kumaha nu sabenerna mah tuh lamun ditayangkeun dibejakeun buang kawarah amat eta urang posok anu boy buang kawarah deui polisi teu bisa ngamankeun goblok meureun cenah ditangamankeun ieu Ustad dicekelan ceulina di raga haji ieu polisi kok teu ngamankeun lamun polisi di Indonesia beragama Islam ngamankeun gereja kunaon nyana polisi talak Kristen Katolik nyana di dia teh ngamankeun goblok beureun tah polisi dikiraha tu ngamankeunana cenah demokrasi Bhinneka Tunggal Ika mana tuh kok urang teu dilindungi nyana dilindungi dengan ayana tayangan eta turun FPI teu meunang turun FPI tapi maksa diberi zika ditu maksa teu meunang bekot lewat mana bae teu meunang tapi FPI aya di ditu heuh heran eta heran lah Habib Rizik jago jasa nyaho lewat luhur nyaho lewat handap pokona aya bae di ditu nyaho teuing meureun nyana teh ngemat kunti anak heula meureun set geus jana jadi kunti anak datang ka ditu jadi FPI oh sabodo nyana geus sama tapi jelas Taliban turun. Blek. Ini makanan saya tidak usah berhadapan dengan orang lain kami di Taliban nu lewat bandara di dieu aya nu lewat Aceh nu lewat Singapura kok eta bisa kalah luar gitu teh nyaho panes Taliban makan teu meunang dipersulitan pisan ge teu meunang kaluar ti nagarana tapi maruncu mah tembak orang Taliban kurang poso lagi tembak lagi ini mah bukan orang ini mah orang Taliban jago ayo sih ya kalaburnya karak rada aman geus teh urusanna macam-macam loba geus datang ka ditu tapi kan ieu polisi kok ngamankeun naon atuh urang lamun ngaritakeun kos gitu kan dianggap provokator tapi kenyataannya kan seperti eta nah ieu di Indonesia lamun eueuh pondok pesantren Islam geus teu kadeuleuh Islam nah ieulah kabangkawarahan urang Mekah sakitu leuleuh ka Kangjeng Nabi ketika turun ayat mukjizat langsung disampaikan buang kawarah Kangjeng nyaritakeun tentang ketauhidan tentang Kangjeng nyaritakeun tentang tadzkirah Kangjeng nyaritakeun tentang wa'id dan lain sebagainya dilelewe kurang Mekah mad geus loba omong mad lamun maneh bener mad langsung komunikasi jeung Allah pangeran maneh sakumaha dicaritakeun hiji bae coba caritakeun tentang kiamat iraha tak kiamat iraha coba kiamat man ayo nyarita nanya teh kira-kira nyaritakeun nanyakeun kiamat sagala henteu nyaritakeun kumaha nu sebenarnya Allah teh kumaha coba hayu gerak ketauhidan tentang Allah teh eta mah kan dibejakeun ieu mah kiamat ditanyakeun iraha kiamat man lamun mana bener bisa komunikasi jeung pangeran nu ngaran Allah meureun ngabejaan ka sia kiamat teh sabaraha bulan deui sabaraha tahun deui tahun mana ayo bejakeun kan eta mah lain pertanyaan nu geus ngahina eta mah tuh ngahina eta mah kos kitu neman tak ketika kaum Quraisy
Quraisy ahli Mekah kufar Mekah nanya ka Kangjeng Nabi tentang kiamat. Diturunkeun ayat ku Gusti Allah Muhammad ulah kaget yasalunaka anisa bakal naranya kufar Mekah kufar Quraisy ahli Mekah ka anjeun Muhammad anisati tentang datang waktu kiamat ayyana mursaha pertanyaan anak teh iraha datangna kiamat. Masya Allah ulah kaget Muhammad kul bejakeun ku anjeun ka ahli Mekah innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu bejakeun Muhammad taya lihat ngayahokeun tentang kiamat iraha terjadi nama eta mah ulah dijawab bejakeun inda rabbi urusan pangeran aya di Gusti Allah ngan kiamat pasti terjadi urusan waktu eueuh nu nyaho la yujalliha liwaqtiha illahu anu bisa nembongkeun ngajelaskeun ngalahirkeun kana waktu kiamat illahu kecuali pangeran bejakeun Kangjeng teh dibere nyaho dan Kangjeng mah dibere nyaho ge ciciri geus deukeut datangna kiamat. Lamun urang nyaho ieu teh tanggal kalapa kemudian kalapa teh mancungan kemudian tanggal kalapa teh terus timbul kapol urang nyaho eta teh kuari kapol engke kemudian jadi dawegan engke terus jadi kolot sanggeus sakolot jadi kiring asal geus kiring hereh ragag tanda kalapa urang dibere nyaho kitu keneh cabe diplak kemudian keluar kembang mengcenges ngaranna terus tarimbul eta teh naon ngaranna cabe malaletek terus keluar hejo teu kebal rada koneng-koneng beureum geus beureum berarti tara diala tanda bubuahan gedang ieu teh gedang dipelak sanggeus dipelak terus jadi kembangan sageus kembangan timbul buah gedang terus gede kolot sanggeus kolot asak geus asak dialat teu diala ragam jelema ge sarua bibiti leutik kaju gede sanggeus gede aja kolot geus suisan lain disirah bae dihandap ge geus suisan bukakeun calanana huis malulu eta ge berarti geus aya tanda tereh tereh ragag sanajan sakepeung waktu mah kapol ge ragag bae ngan ai kapol mah ragag teh jarang-jarang nu loba nama eta mantek lamun mengkolot masih kena nyekelan HP teh mah geus tolol nage belah ditun tolol ditolol teh aka tolol itu teh 2 kilo goblok lain mikiran hayuh di alam barzakh kumaha di akhirat kumaha kolot masih kena WA-an pohara bangkawarah ya satu komo lamun aya cewek haju nyuitan gini itu kolot goblok Masya Allah loba ku ari ge kolot kos kitu ulah neangan nu hese eta geus tanda-tanda tah lamun nyaritakeun pare urang geus jaraho kabeh ku ari teh ditandur dihoyos kemudian ku ari teh reuneuh terus bekas geus sabekara rancung deut asak geus ngareluk berarti teh geus buahan dideuleuh kurang asak ala atuh jelema sarua bubuahan sarua dunia ge horeng aya tanda mimiti diciptakeun ku Gusti Allah kemudian terus kuat wari aya tandana adapun waktu kiamat nama Allah nu nyaho iwati Gusti Allah tanda terehna kiamat dibejaan ka ieu dibejaan ya Allah numantak innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha
miqatiha illahu saqulat fis samawati wal ard. Berat pohara fis samawati wal ard, urusan kiamat di langit di bumi. Pohara lain pohara letik-letik sakulat, bahasa naga sakulat teh sarua jeung budak leutik ditah mawa sakintal. Eta teh berat moal karobahkeun saeutik-eutik acan ku berat-berat. Pohara urusan kiamat di langit di bumi, ahli langit ahli bumi. Bek ngarasa pohara ala ahli malihaulia pakeu kiamat. Anu jelas nama kiamat la tatikum illa baghtah. Moal datang kiamat karanjeun kabeh kecuali kaget. Faj'ah, tiba-tiba sekonyong-konyong kiamat. Teu bisa diperhitung kedua waktuna. Teu bisa. Ulah-ulah nanaon ieu mah keur carita Garut beta tsunami kamari aya nu memperhitungkeun teu aya. Sekejap mata, hanya 2 jam cai tepuguh ti manana ngaloyogna ka mana, tapi nu jelas rata imah eueuh, keluarga eueuh, anak eueuh. Kuari aya bapa leungit pamajikan jeung anak, aya anak leungit emak jeung bapa. Eta kakara kajadian leutik, eta engke mah kiamat. Kemari urang ningali Aceh pohara jasa, masya Allah. Sekejap mata kiamat seperti eta digambarkan ku Kangjeng Nabi. Kiamat lamun hayang nyaoma ya 2 sosok manusia di pasar, nu hiji nuju kana lawon diturunkeun eta lawon ku nu neuk ngajual teh, kemudian digebarkeun ditingali ruasanana, ditingali ieu teh meteranana encan kaburu ditawar. Kiamat datang teh ku cepet-cepet kiamat engke ku bagtah-bagtahna jeung cepetna kiamat teh aya jelema dahaga sageus sadahaga ningali kana embe atawa kana sapi ternyata subur. Ieu teh cai susuna bisa diperet, susuna diperet set keluar encan ge diinum. Terjadilah kiamat ku cepet-cepet jeung ku kaget-kaget. Gitulah seperti kitu kiamat dek nginum aya caina teu kainum, terjadi kiamat. Dek beli baju aya bajuna can kabur ditawar, terjadi kiamat. Dek dahar geus dicomot dek dihuapkeun can datang kana sungut kana baham, terjadilah kiamat. Dan selanjutnya ieu teh bagta. Ulah wae nyaritakeun kiamat kubro, kiamat sugro bae sehari-harina sing hade. Urang lamun ngomong nyaritakeun tentang seputar nu paeh, aya jelema anu gering paeh biasa, aya jelema anu setengah gering paeh, eta kaget keneh bae. Pantes mah lantaran nyana geung-geung lagi geus aya sababaraha bulan paeh. Atupan aya jelema isuk-isuk minta kopi ka pamajikanana, dibere kopi surudut, tenden ngarokok, kakarek saya sebat-set goplek paeh. Aya penting-penting jelema teh coba kadiekeun radio. Aya naon gitu gak? Dek kadengekeun wayang disetel jam 12 wayang teh. Nyanana ngagel-gedai kieu. Kemudian pamajikanna di dieu wayangna keur aya di dinya. Keur dicaritakeun tek cepot keluar pae. Nya kok macam aya? Pae. Macam-macam geus puguh naik motor mah. Baik. Bagtatan. Jelema maling buah nu tatangga kakarake di ala doang ti sore datang paeh raga cek tatanggana maling teh yang buah mah padahal mah atuh benta bae ka aing masyaallah buku kamari ge menta teh dibere goblok. Jadi paeh begitu tatangga buang ka warahnya teu bagtatan teh geus kitu teh. La tatikum illa baghtah. Rencana kiamat
Masya Allah kan ieu paeh nu ku urang kasaksian jelema balik jarah kemudian mandi tangis mandi dahar sanggeus dahar salat kemudian sosonoan jeung pamajikanana sanggeus sosonoan di luhur beuteung beuki berat cek pamajikanna ka haji beuki berat bae emang hees di luhur beuteung kitu dia diantepkeun bae bareng ku sono-sonona ditanya kaji ban keberatan kaji keberatan ieu cek pamajikanana cek guplak dikutukeun pae coba eta barangna keur nyecep kunaon ini kok baca bae urusan pae mah mun jana nyahueun pae jamal kikituanan ya Allah la ta'tikum illa baghtah lamun urang ningali kiai anu keur ngadoa mah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pae deres anu keur sujud subhana rabbiyal a'la plak pae jih aya anu keur disere ditutup dia di Pandeglang teh mah di Serang Jawara keur ngibing kapan disurakan keur ngibing jeung sinden goplek plak disurakan pajar action disurakan ayo udang yana buku keur kieu bae sakarat udang barang di deuleu pae eta kan keur jeung sinden naudzubillah min dzalik lamun urang nyaritakeun di Garut anu keur mandi uap duduan di kamar kebal amat ieu teh begitu ditinggali loba jasa tah urusan paeh teh bantah paeh teu aya nu ngabejaan heula paeh mun dibejaan heula jeung bendi saminggu deui paeh bawa ka mana nya tasbih ngeutuh gocrek keluarga yang aduh ada yang nawar karung biarin emang kenapa Pak mau mati gua kocrek kulantaran henteu jaho atuh terus bae malah mah keur tuar-tawar bae nganya naudzubillah min dzalik baghtah la tatikum illa baghtah ay fajah masyaallah sadajan kiamat nyaho bisa ngajelaskeun kecuali Allah sakumata dikala page lamun geus kiring ieu teh geus aya sangkan tereh ragag buah kitu atel-atelan di luhur geus boga sangka urang ge tereh ragag kitu keneh cabe geus kadeuleuh urang tereh ragag jelema ge sarua bae tereh ragag dunia ge sarua mendak Kangjeng Nabi ge nyaritakeun tentang ciri deket-deketna kiamat kasratu waladi zina loba anak zina eta teh geus deukeut kana waktu kiamat nomor kahiji nomor kaduana di mana-mana jelema geus tareling ka Allah malarabok di mana-mana jelema geus derek marasiat berang jeung peuting eta geus tereh kana kiamat cekolot baheula mah di mana-mana tahu buleud eta tereh kiamat teu bari geus aya urang baheula mah nya tahu buleud urang nya mah nya si tahu buleud kuan tahu buleud aduh Gusti Allah geus macam-macam bari tereh datang tah ciri-cirina tah urang maca Kangjeng Nabi bae masyaallah di mana-mana geloba kesenjangan antara pemerintah jeung rakyat eta teh termasuk kana ciri kiamat di mana-mana meronta jelema tukang ngangon tapi mana apa bagus-bagus eta ge ciri kiamat bari geus araya kabeh geus aya jadi lamun cara buah mah ieu teh geus asak tinggal ragagna doang haju ciri-ciri datangna kiamat Kangjeng Nabi geus caritakeun mun urang macaan hadis geus hampir araraya mentak lamun masih kene urang poho ka Allah sing hade kejadian ku Gusti Allah digempakeun dibanjirkeun dibeliunkeun dan lain sebagainya kitu-kitu ge tuh yasalunaka ka'annaka hafiyun anha kafir
kafir Quraisy kufar Quraisy ahli Mekah teh naranyakeun ka anjeun Muhammad tentang kiamat kana kahfiun nganggap ka anjeun teh sakana-kana anjeun teh anu nyaho anjeunna nanyakeun tentang kiamat mubalighun visuali berlebihan kapaharakeun dina pertanyaan dia lain maksud nanya tentang kiamat dah ieu mah berlebihan anak ngapuarakeun pertanyaan teh masanya si Muhammad geus sampun teu nyaho berarti lain nabi lamun nya ge anjeun Muhammad nabi diangkat dari rasul ku Gusti Allah pangeran anjeun atuh coba bejakeun iraha datangna ke waktu kiamat pan eta mah kan lain urusan nanya tah mah mubalighun visual berlebihan dianggap kanjeng Nabi teh nyahouna ta'lam tah sehingga anjeun teh bakal nganyahokeun tentang datangna kiamat bejakeun Muhammad qul innama ilmuha indallah tayalian ieu ilmuna kiamat ngajaokeun kiamat mah eta mangan sakadar indallah di Allah takibu ieu teh muatan sakumaha tadi innama ilmuha inda rabbi sami walakinna aktsarun nasi la ya'lamun tetapi seseueurna manusia teu ada ilmaha indahu bahwa ilmu kiamat mengetahui tentang kiamat di Allah teu meunang ku urang diuji-uji cara aya salah seorang profesor lu kukula moal dicaritakeun ngaranna orang Indonesia dengan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Nabi kita maka kiamat akan terjadi sekian tahun lagi ulah gitu urusan mastikeun waktu nama teu meunang inda rabbi indallah adapun ciri kiamat teh aya ieu dina hadisna mentak kula begitu ngadenge itu seorang profesor salah awas ya cek kula ya profesor namun teu setruk sehingga ada kan ya nyanyawaran masalah gaib gitu benar ayat tambah di Amerika nyaritakan tentang datangna Dajjal ngadoja geus datang ke mana Dajjal teh geus dibuktikan ku ari tapi kapan Dajjal mah lain kos kitu Dajjal mah matana hijingan kongkolak mah tetep aya dua nganu hiji rata aya nu aya Dajjal nu aya di Amerika eta mah kongkolakan aya di tengah hiji tah boh ditanggapi dengan positif ku dunia hanya ulama-ulama anu yang serikeun masyarakat bodoh mah awam oh ieu Dajjal sakti bantaguna ilmu nyekel pasir dikiekeun jadi emas nyekel duit logam kiekeun jadi emas nyekel dangdaunan jadi emas sihir di Amerika pohara jasa Masya Allah lain kitu Dajjal banu dicaritakeun Ibnu Soyad teh geus aya di zaman Kangjeng geus aya di zaman Kangjeng anu ku Sayyidina Umar dek dicabok teh diulah sa Kangjeng cubak cabok sembarangan lamun Ibnu Soyad eta kebenaran eta Dajjal yakulhu lamun memang Ibnu Soyad teh Dajjal maneh moal kuat ngalawan Dajjal sebab Dajjal bakal ditimbulkeun di akhir zaman lamun maneh namun bunuh eta ka Sayyidina Umar lain Dajjal aduh naon dibunuh dia lain Dajjal andai kata Dajjal moal kuat maneh ngabunuh Dajjal lamun lain Dajjal teu naon dibunuh cek Sayyidina Umar atuh sumatuan bae atuh geus Dajjal geus aya Ibnu Soyad lurus lari ilah terus kuat engke bakalna aya dajjalun dan dajjalan heula ulah waka dajjal nu asli bakalna mawa surga jeung neraka lamun nurut kanyana dunia secara mata kasar diasupkeun kana kenikmatan dunia surga lamun teu nurut diragaji ujianan dikampak di akhir zaman teh kos kitu meme Dajjal nu asli dada jalan heula televisi eta dada jalan HP eta dada jalan eta kos kararitu eta awawe menawarkan diri eta Dajjal eta kos kararitu dunia kuari hayang motor teu kudu make DP asal aya KTP Dajjal mantap kula kuari keur hiji jeung Dajjal jeung anak-anak Dajjal
sesuatu di akhir zaman. Masya Allah karim sok gerak lamun baheula populasi na Islam nomor 1 kuari tergeser kafir nomor 1 kafirna nomor 1 Kristen nomor 1 di bawah eta karak Islam karak lain-lain populasi dunia eleh kuari dicoba kuari teh negara-negara Islam teh diserang memeh datang dajjal nu asli ieu lah dajjal geus puguh di Indonesia mah bertekuk lutut urang di bawah naungan bendera Amerika kumaha cak Amerika persaingan kuari jeung Cina merebutkeun hasil kekayaan bumi Indonesia. Amerika hayang, Cina hayang, diributkeun limbah-limbah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan Amerika marah ke Cina, Cina marah ke Amerika, ributnya anak Amerika jeung Cina ngeributna tapi di negara urang ataupun urang jadi sasaran. Sementara satelit urang teh di zaman Megawati dijual ke asing, urang kuari geus teu boga satelit. Sementara satelit ieu kan kuari ku asing. Gara-gara lah saeutik kepepet di zaman Megawati jual, maka urang teu bisa mengendalikan tentang informasi. Ketika terjadi peperangan, taruhlah urangna mau moal perang, Amerika jeung Cina perang, tapi urang dijieunkeun lapangan. Kapan urang hese? Keheseanana naon? Informasi nu sakieu canggihna melalui satelit-satelitna kuari geus dikuasai ku asing. Ketika diserang ku Amerika, satelitnya kan di Amerika, masyarakat Indonesia karena Amerika menyerang untuk membom RRC yang ada di Jakarta, Cina-Cina yang ada di Jakarta, maka warga Jakarta harus pergi ke Rangkas Bitung. Misalnya informasi gitu kan nya nu ngendalikeun, ternyata orang yang disampaikan bom di Rangkas Bitung. Urang kan teu nyaho. Lamun urang berbicara tentang negara, nyeri nu sabenerna. Sakieu keindahan Indonesia, kemewahan Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi eta kakarak satelit tadi encan pulau mana anu eueuh. Geus puguh timur-timur nang hasil jerih payah bangsa deui kumaha? Kegagalan memilih presiden hancur. Ieu sing hade ulah urang kuari lamun diperangkeun teh. Sanajan sagagah-gagahna urang melalui satelitnya na atuh urang dioyak aya ku jantan ka anu kiriman barang ka anu ternyata horenganan teu nyampe kirim ka atuh karana kuari bage informasina emang kumaha teu mah hayang nyaho mah Garut teh lantaran dikuasai informasi teh ku asing. Sabaraha persen keaslianna berita Garut? Ketika aya sababaraha televisi mendet nyoting ka ditu teu meunang lantaran geus dikuasai. Itu bisa asli orang kuari tah dek sahadu disalahkeun ya Bang, lamun lain tukang beca hanya tukang beca nu kurang disalahkeun. Pan cenah kiai lain presiden tukang beca ngebohong jasa teu budak di imah bebeja narik koreng didorong goblok teh tukang beca. Tuntungna baca tukang beca aing bae teh mah sia teh narik teh kudu didorong. Pembohong kelas kakap sak uneng-enengnya nama ngabohong baik. Encan masalah-masalah lain. Kuari emang kumaha gitu kuari. Ayana amnesti dengan berbagai informasi urang teh bisa paham. Oh kieu lain aslina. Urang hanya dibobodo. Urang informasi geus loba jasa. Oh, dari pengusaha yang tidak mau membayar pajak maka dikenakan amnesti. Dengan demikian dengan satu kali dia bayar yang sudah diridhoi diampuni ambo budak pahara jasa Ghafurur Rahim teman. Ya berarti dia itu dengan sekali yes tuh masalah satu. Informasi kedua ini untuk menstabilkan negara urang karena negara urang itu ya ini sekarang udah nol maksudnya defisit sampai 0%. Jadi tilu urang teh. Nah, lamun sampai 5 bahaya. Iya, tidak ada jalan kecuali amnesti, ambil pajak-pajak dari pengusaha. 2 bisa paham orang. Yang ketiga, sebetulnya pajak itu stabil sebab rakyat lah yang membayar pajak. Enggak pernah ada cerita negara bangkrut. Sebab masyarakat kapan enggak ada, semua diwajibkan.
Dan begitu-begitu saja berapa triliun. Lantas untuk apa ini amnesti? Untuk membuat senjata, sebab 10 tahun yang akan datang Amerika akan memerangi Indonesia dan kita akan kewalahan senjata. Dengan demikian kita harus membiayai orang yang buat senjata. Paham dari baik kabeh ulun teu paham. Itu paham, iya paham. Aya deui alasan, berbagai alasan. Nu jelas nama di karungan duit urang ka mana ngaleungna urang teu meunang nyaho. Mana nyaho urang? Kuari hubungan satelitna nu nyana endek ngayakeun gerakan naon di Indonesia nu nyana dibeli deui ku urang teu meunang sebab geus dibeli ku nyana. Endek kumaha coba cak aing ya aing keur ieu nu jadi presidena usia mah kos kitu sih asal dibejaan bae ku aing teu ngarti. Ih negara urang teh kuduna mah sangat berharisma tapi kan jeledekan. Salah memilih presiden seperti itu. Nah, ya kiamat ya ngaranna. Ya kiamat ya. Emang di Indonesia ya mau kiamat kiamat. Sakedeung deui. Lamun Jakarta kafir, di Tangerang geus aya nu rencana bakalna awewe neuk siap jadi bupati kafir deui bae. Di Serang neuk aya kafir deui baru muncul. Gara-gara kiaina bisa disogok-sogok pakai galah. Inilah terjadi. Ulana leuka dia sia. Suka jeung ke belah di itu sebelum ke para rantes jasa. Atuh urang-urang nyana-nyana atuh antepkeun bae. Nah ieu kita ulah milih awewe bae. Waduh, hanya diumrohkan, hanya diberi kendaraan. Naon artina ieu kiai katitipan ilmu bae geus kos kitu kiamat ka jeung gua tah ciri kiamat teh kos kitu. Mun dicaritakeun tentang alamatus saah geus aya kitabna, nyaritakeun tentang kisah geus aya caritaanana. Ieu hadis Kangjeng Nabi tinggal kurang dibacaan hampir alamatus saah geus araraya. Masyaallah karim. Nah iyalah ceritaan tentang para ahli Mekah kafir Quraisy lain sakadar nanyakeun tapi deuk ngahina ka Kangjeng Nabi. Dianggap Kangjeng Nabi teh berhubungan langsung jeung Gusti Allah tapi moal nyahoeun nyana tentang kiamat. Coba pananyakeun ka Pangeran sia Muhammad tentang datangna kiamat. Ku Allah ge tetep dirahasiakeun Muhammad bejakeun innama ilmu 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Aing mah teu perlu urusan kiamat-kiamat nyanana iman ka sia. Iman kai, iman ka anjeun, iman ka Al-Qur'anul Karim eta tetep bae bang kawarah terus bae merangan ka Kangjeng Nabi teh. Kuari informasi geus teu tertutup. Wah, Amerika teh keur meujeulna jadi polisi dunia ayeuna. Negara mana nu teu diacak-acak? Irak karena lekat dengan Islam gempur. Suriah karena lekat dengan syiar agama Islamna gempur. Yaman gempur. Mestina ieu teh kudu didemokrasikeun kabeh ku Amerika teh. Kudu manut cara negara urang. Mana negara nu kuat ku ari Arab geus dicekelan geus dikaluhan sakedeung deui Arab ge bakal nuturkeun sakumaha di urang. Hari liburna geus moal Jumat tapi Sabtu dan Minggu. Sebab kalendernya sudah tidak pergunakan kalender Hijriah, tetap harus menggunakan kalender Masehi. Kumaha coba? Negara kelahiran junjunan geus diacak-acak. Negara anu wafatna junjunan geus diacak-acak. Nu mestina urang ngiblat ka ditu karena nyanana ngiblat ka Amerika. Urang teu bisa ngiblat ka ditu. Mana kiblat urang? Ngiblat ka Baghdad geus kos kitu. Ngiblat ka Turki geus kitu. Ka Mesir geus kos kitu. Urang teh sakumaha bapaan negara bapaan kuari mana kuari. Masya Allah. Nah mata kerja di polisi dunia Amerika teh diacak-acak negara teh urang teh geus diacak-acak keur diacak-acak tapi maha kawasa Allah, maha suci Allah, maha segala-galana Allah. Justru di Amerika ribuan manusia kuari berbondong-bondong asup Islam. Nggak kumaha coba yuk. Dumiti orang kecil, orang menengah, sampaikan orang elit kuari arasuk Islam. Ditahanan, diulah-ulah tetap baik kuari arasuk Islam. Berarti kan ayah waliullah anu dakwah di Amerika. Ya Allah, ya Rabbi. Orang kadang-kadang merenungkan rahasia Allah batu hese.
saat Amerika luar biasa, justru masyarakat nama berbondong-bondong afwajan masuk Islam. Lain rahasia tamah jasa babara gereja dijadikan masjid atau deh kumaha. Sababara gereja dibeli jadikan masjid, gereja dibeli jadikan masjid di kumaha tuh. Di Indonesia mah masjid dibeli jadikan gereja. Dibalik di Indonesia. Masya Allah. Nah, ieu kekuatanana adalah terletak pada kiai anu ulah beunang kasogo. Sakitu doang. Boga pendirian coba ya. Urang kudu boga pendirian gara-gara kasogok eta lah kos kitu. Lamun urang teu boga pendirian, tuh terus beki acak-acakan kan gitu. Masya Allah. Iyalah alamatus saat. Ciri kiamat ketika memasrahkan perkara lain ke ahlina. Ketika nu jadi presiden adalah rakyat jelata. Ketika nu jadi pemimpin teu layak jadi pemimpin. Ciri kiamat. Oke, di akhir bakal diceritakan tentang tereh deketna kiamat, tanda-tandana. Adapun waktu kiamatna secara mutlak la yujalliha liwaqtiha inda rabbi innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Dan penting naik kiamat bah jelas bakal terjadi. Boro-boro kiamat paeh gitu jelas bakal terjadi jasa bari teu jaho iraha datangna paeh ulah kabatur ka diri urang. Paeh bakal datang teu nyaho biaya ardin tamu di tanah mana urang bakal paeh. Sigana mah hebat lamun urang zarah nginget-nginget kana paeh bagus. Sigana mah urang teh luar biasa mun peuting sorangan di kuburan teh kemudian merenungkan beu aing ge bakal aya ngagojod siga maneh bagus. Urang ziarah kanu jore ziarah kanu bagus eta teh jang itibat bagus, tapi lamun mempersediakeun kuburan jang urang mah teu bagus. Ulah mempersediakeun urang geus gali di dieu jang aing ge di dieu digali keramikan jerona keramikan jerona. Malah mah ASEAN AC besi aing panas. Ulah Quran emang lantaran dina Al-Quran dijelaskeun la tadri ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Teu nyaho hiji jelema di mana paehna, mempersiapkan di dieu horeng paehna di Australia. Mempersiapkan kuburan di dieu horeng paehna di leg-leg maung. Persiapkan kuburan di dieu horeng di leg-leg buaya. Mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggeus urang zarah mah zarah bae. Adapun mempersiapkan kuburan gula gali yang aing di dieu. Aing mun paeh di dieu. Prak isuk da leng. Weh Haji Pendi ngesiap kuburan ka mana nya? Cek anak injuna kabehan. Abah heueuh orang dibawa kelong. Aduh, gara-gara ngising teu make calana dibawa kelong. Baheula kos kitu teh sia deh sia. Ulah keluar tangari kelong. Ulah ta magrib kelong. Baheula kitu deui kajatan. Nah, ieu tanda-tanda kiamatna bakal dicaritakeun. Adapun waktu datangna kiamat hanya Allah